poe sasi Ramadan anu ganjaran teh berlipat ganda dipikul-pikul lebih lain ukur 10, 20, 70 lebih ke 700 pikelan di masa sasi Ramadan. Tapi teka ditaruh ku iya ganjaran anu diberikan ku Gusti Allah di masa sasi Ramadan. Padahal sebagian keterangan lamun terangan nyeeta jalmi yang di masa sasi Ramadan anu kalintang agungna bahkan sama bulan hayang dijadikan bulan Ramadan lamun anu apa. Tapi orang kadang-kadang lain ke apa, lain ke kabuti kurang ya Allah ya cacangan ieu setan di belenggu ngomong ieu setan iblis dari belenggu belum ayah